Tok, Non. nahanya laki gitu di mata awe selalu salah. Nyakit we lah gimana di mata awe mas selalu salah ada. Benerna gitu. Kunaon sababna make kitu sok. Karena manusia itu tepatnya salah dan lupa. Wajar lah bukan Nabi Boy. Sungguh kalau hadis ya. Aing. Naon ai bane? Ganggu saya itu. Jadi aing mah. Aya geus lila euy, tara nginum susu. Nah yang susu naon mana teh Boy? Susu nu enak pokona mah. Yang nu kumaha? Nu bisa dikokop. Ada kata? Mana? Iya dorang. Ya, ari urang alus tuh ngaran jadi Aden. Alus mah alus kan teh kudu ngabubur heula. Hah? Ngabubur heula. Bubur. Bubur koneng, bubur bedem nya. Bedem. Berem. Bedem. Berem. Berem. Bubur berem, bubur hejo, tak kudu teh. Emang non masalahna aing diganti ngaran Aden mau ke kudu ngabubur segala. Nya kudu cekot baheula teh sial cenah mah. Sial. Tuh. Hanyo sia teu. Non. Sialan diganti ngaran sorangan mah. Ya kan semua bal goblok sugan. Kram, emeh kunaon? Bengong wae kitu nih ngahulang. Iya euy, tinggal naon? Ner. Lain kunaon? Gua mikiran Rana sia mah nya. Hah? Rana? Heuh? Aing gitu mang etaeun sia aneh. Ari awe make yang glowing ya. Teuing da awe mah ngaranna ge awe meureun. Bade kudu kumaha? Nah, orang bawa kata-kata mang. Sok, kumaha kata-katana? Kenapa wanita ingin glowing selalu matikan skincare bukan ambil air wudhu aja? Itu muka buatan raja, apa buatan Tuhan? Well boy. Boy. Oh. Kamari orang ulin teh anjay. Kumaha? Ulin lah jeung kaboga urang. Nonton bioskop, jajan, pokoknya mah bahagia weh. Bahagia. Nyolah. Berarti cinta maneh teh manis. Ya iya dong. Berarti maneh teh encan ngasaan merasakan cinta pahitnya berarti jeung si eta encan. Nya encan darek naon atuh mah kejang pahit cika paria. Hayang maneh merasakan cinta eta pahit kitu cenah maneh. Mung. Tah ngomong itu pahit aing eta pahit. Geuleuh. Sabar. Nah itu kunaraon ngaharulong di dieu teh. Kunaon mana Boy? Kunaon deung? Kunaon tok? Ih, gila Boy. Aing mah. Ih, gila tok. Ih, dadeung. Boy, kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini. Daripada kata-kata aing aya perkataan, ya yang perkataan. Pertanyaan jeung maneh. Naon? Ari lalaki kan namun hudang sare osok duaan. Ari awe hudang jeung sa. Teuing. Meureun? Teuing ngeling. Jadi balik sugan. Aing teh butuh kata-kata. Urang teh ieu teh keresan ieu. Kusat gunaon? Biasa. Kunaon? Awewe. Kunaon awewe? Urang teh nya bogo ka pamajikan batur. Terus? Cek urang teh kieu nya ke ngechat kana WA. Neng, ulah aya laki-laki lain selain aku dan suamimu. Efek teh pas dibales nanti ku salakina aing diontrog segera. Nya atuh sia. Wah, aing salah teu. Salah. Wah, salahna di mana? Teu tahu sia mah. Teu tahu kumaha. Bunuh diri. Wah. Boy teh? Aing kita yo ngomong jeung maneh. Naon ieu teh Boy? Aing aneh ka awewe anu spekto brut. Susuna teh nu dikitu-kitu tah. Aneh deh kah? Emang naon? Pamana teh resep linu kitu teh? Waduh ada gitu-gitu atuh. Tapi aku di kieu ai sia. Sok coba maneh kitu. Henteu Sok buru cobaan heula. Henteu Boy. Sok cobaan deui sakali deui. Kumaha Boy? Terus saya ngemegang. Samuy. Kemana maneh? Adik. Kemana maneh? Kemana? Balik ke mana? Balik kalian. Jangan biar tuh. Kopi aja kan?
Gue udah ah. Mana? Pegawai lu. Kurang mah eueuh sih, pagaweanan dulu. Udah udu deh. Mana korek tinggalan dulu teh. Kedua langsung karena udah kumaha itu. Kan dulu di kawari teh semua. Mana yang duitmu direk. Benar tuh kan ngomong pakaian. Sumpah tuh, itu aja pakaian ya. Pokoknya mah, deh yang lah, semua nilai itu nya pakaian, ulah sampai kotor, kurang, aku jalannya, ulah sampai kakak yang sedikit pun, soalnya tahu maksudnya nih. Malun katoan? Hah? Jagaan usia. Hah? Maju belum Aku pernah ulah sampai, bukan. Ada di sabu itu ulah sampai kotor, ulah sampai murah, ulah sampai katoel. Gitu mah. Itu mah ya, itu kan umpamanya dia sudah. Oh, kieu meureun nya hitungan. Hitungan kieu. Jangan banjir. Jangan lewat katoel. Tuh, ini si Ikam. Jagaan pengen dia. Si liwat tadi ya, teh. Oh, ayo kerana dia. Mana sih mana? Mana gunawan? Ayo nuhun pemakaian ulah ka dieu mana bisa katoel ke. Oh itu. Itu kendae jeblok euy cuma digaji bukan. Eta orang mana? Lah tadi nyarek di bawah gerinya. Ayo tuh main ulah ka dieu bisa jeblok ke. Jeblok ke mah. Balik itu belum mulai gaji deh. Hor Aristoteles kuna. Awas ya ulah ka dieu mana Ikram bisa jeblok ke di dia. Ayo rek warung rek dieu Ari maneh kunaon tuh tadi ngahalangan wing wae ayo. Kita kudu sabu teh ngajakan pakaian dia bisa jeblok kan. Ah, boe etan sukan sia mah. Iya, nu dan Ikram juga bantuk lah ka itu. Bodoh ah masih awe. Tahu kumaha? Hah? Itu tengah jagaan deh. Aing hadinya sia. Pangalia Naon? si jeblok tuh. Si jeblok. Ayo teh. Kok kata jeblok tuh? Tadi teh si sabu bisa jeblok gitu. Mana ini sabu? Cuma geus dijagaan nih mah. Geus aman apa. Mana bisa. Saya kumaha jagaan? Jagaan si batur ka dieu teh. Bisa kalau ya gitu mah jagaan deh. Kumaha itu jeung teh jauhan tuh sia. Iya, si jeblok batur. Berarti saya tiap anu lewat kieu nya. Ya, kan udah kan. Dan sama tuh. Lagi sting bayar lagi ya di depan itu mah dengan. Ini si sabuy. Itu si sabuy sia. Najis ting aing mah mung diajuk deui ka bayar pokona mah. Mana bayaran aku mau situ? Ah, nanti sting tuh nah gitu teh ngajagaan strap. Dengan sih mah. Hah, bodoh. Geus kita jagaan dia lah. Udah jagaan lah. Dari sabu.